jadi ucing, ucing, ucing. Teteh ucing. Dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, 10. Gimana adanya? Apa itu? Satu perempat. Mas, di mana nih nama datang tugas kalau kan ngeliat KPWI, ketinggalan naon? Iya, orang terkenali podcast dengan kucing sumput, aneh pisan nih cerita nama menu lalunya. Namun sih kenas, batur kakak om ya kakak nonton. Terus baik, iya rame, orang jadi penasaran, yang ngebantu ini kucing sumputnya. Duh, gimana ya soalnya orang main datang tugas soalnya Coba, Abang, yuk, ini musik dari saya. Teteh, jamin. Teteh, ini sarang aki badai angkat telaka tanpa ada yang kedah diobrolkan ya. oh mohon, kadanya nih di jalanan. Nuhun, omat tekeng nu aneh-anehnya, membari keluar, tong hilap kuncian pantona. Muhun, abis sarang rerencangan mau kemana-mana dah. Paling keluarga badai meser emamen hungkul. Dan tuh satu, ini sarang aki badai angkat telaknya. Mohon. Segelas, sarang aki badai jatuh. Ini bayinya, assalamualaikum. Istilahnya ada di telepon kayak itu. Ayo, Orang balik bilangnya, ini orang pas ngatosan ya. Assalamualaikum. Mumpung akhirnya ini nasi dicari ini, tadi orang balik kucingan, orang kayak ngebuktikan video podcast yang tadi kurang konten, cerita benar Emang mana nonton podcast now, Nas? Jadi tadi itu orang tuh nonton podcast tentang kucing sumput di Maghrib. Tapi loba kejadian aneh tapi kan air di sebutin tiduri. Ih, suka teh nonton naon. Orang masih ih, tapi ayo rabe cian, ayo. Ay mana itu nih waktu enak maghrib, pamali tuh manggil aku. Loba kasihan atuh dah lobaan. Serius aya mana ieu mun aya naon kumaha wawaniana. Moal saya gara moal. Ayo. Sieu dulu asok we marani. Ah panjait berangan. Bae we teh mun geus aya naon kumaha. Mau ngesapkan dari kecil, emang jadi di mana ya? Jam, mana itu yang buka imam kosong? Tadi dia nyawa. Sieu urang mah. Bayar tuh cahayu dah. Yang geus lah bae, tapi tong lihat lah atuh. Ayo tugaskeun. Udah keluar ya. Tugaskeun. Singkat iya imahna. Tapi gambrengnya di mananya euy? Di luhur kan itu ada luhuran. Kami satu hayu ah gambrengnya di luhur. Ayo, mana ya? Ih, di sini atuh. Wah, dari itu. Ini dia. Gitu orang langsung gambreng
Kalau panas bener kita jadi kalau wae. Tapi ada sieun nih mana ya mending ngomong wae geus we hayu urang langsung keun ulin ucinganna. Oh, emang oleh kan ya ngomong. Kompir palayung gambreng, gambreng, gambreng. Yang geus wae. Tilu, opat, lima, genap, 7, 8, 1. Mana naon? Kemana ini? Coba gimana? Kita selang menang. Kurang tak apa yang mana yang didinya anjir. Geus orang rek ngalang-ngalain. Bae we da urang mah geus meunang. Wah, sugang teh naon? Si Jayut nelpon. Naon Jayut? Oh nya tuh. Abi keur main kucing sumput. Jadi kucing mana? Nya jadi. Atasnya? Nya. Nuhun, dadah. Di mana nya euy? Si Ganas teh numpang nanti dia kesempatan keur menangkap kucing sumput. Cipung kunaon? Kunaon cipung teh? Aya naon? Tadi teh abi teh rawas ca. Pas dek naik ka luhur, siga aya nu nansu ku abi. Terus siga budak leutik. Tenang, tenang. Lagi mau lah minumnya. Coba. Oke, kan itu itu rasa ngiringan hayang ngiringan Cik kamarnya kan? Jika hutan, kau hutan mulai lempang. Kamarnya kau hutan gitu, mulai topik. Ayo paduli. Si mana yuk? Nas siapa tau hơi Nas kemana emangnya nah yang iman juga ya buat dewa itu ya masih oh iya punten dan Lu abi nyemput di mananya? Jayut? Tungguan.
Nih gelap kia, coba redang pisan deh. Ini naonnya? Duh penasaran kan, sieun ayeuna naonan? Kewe lah di luhur. Siun, tempo apa sih babaturan? Ba! Ih, siarawa. Jadi mana yang ngelewati jendela? Nah, mana orang kerek datang ya teman lain, ada nu nangan tempat nyumput. Jadi yang mau ngelewat si Didinya masih gak nyampe itu kok. Ayo sugana yang nyumput. Tapi mana lah? Mana lah? Mana atuh? Mana lagi? Mana atuh nih? Di lemari juga nah. Baik. Bawa tapi. Ini dua. Teman. Oh. Ini bantuan ini enggak pedol. Iya, bantuan. Iya, bantuan ya coba. Kata aja anak ketinggalan. Buk saya tak. Orang di dia seseorang tuh tadi. Bisa dibuka. Biar, nah, bunuh Bim. Emang gak semua bener, Tadi ada orang diharap kalau bakal jadian nonton. Sarua tadi ge, abi pas naik ke kaluhur di tanggana ya nu nahan suku abi. Orang tadi nempo buuk di kamar, pas ditempo dia pek jurik, mantarna orang langsung lompat ke dia. Nggak sih, Bang, nggak semua bener. Dia orang tangan mulainya. Emang sawah dicangka panggil. Namun tersalah teh, si Emput, si Awah, dan si Bani. Kurang nyoba anu yang sorangan bisi wes karena sok kurang amal. Sial, we. Ada Ca. Ya. Duh, nih Lila nu manggihan orang, jabah hareudam kieu. Geus keluar heula. Yud, mana masih di dinya teu? Nah si Dewi teh eueuh. Bani, Emput, kemana atunya nih? Awak, Bani, Emput, awak, Bani, Emput, awak, si awak, bicara, lalang, semua sudah, kenal, kayak orang cari takutnya di luarnya. Kotaknya itu namun deh. Lalu. Barudak, iya si Awang geus kapanggih, tapi kapanggihna tadi kerpisan. Wah, kenal tadi kok. Kenal doa tadi teh. Awang kita bareng kamu. Kenal. Sakawa caritakan yang tadi di alaman teh kumaha, jeung ieu teh kotak teh naon? Pas rek nyumput, aya si Dewi ngarahkeun abi, jeung nyumput di jero lemari eta, jadi abi nyumput di dinya. Ngan asal lila abi kapanggihna, jadi abi keluar heula jeung neangan si Gayut. Ngan pas neangan, jol aya suara ti luhur lemari eta. Pas nampo, jol aya jurig. Abi sieun pisan, abi teu inget nanaon deui. Da abi pingsan ngan pas di jero lemari abi nemu ieu. Tapi, nah, aya si Gayut.
si Jaya tuh tadi teh ngapici abi, ngabaran geus di imah. Alah, jadi nu tadi panggil jeung si awak teh saha? Berarti tigana tadi jurik nu menyerpai si Jayut. Nah maneh, nah sekurang ge ulah ucing sumput jam sakieu. Cedakan orang teh ngan hayang ngabuktikeun podcast tadi teh caritana beneran teu. Wah, tapi teu kitu carana. Ini satu Geus hampir atuh urang ada garuk kago. gitu. Ieu buka we kotakna, sugan aya petunjuk keur urang nagihan babacar urang can kapanggih. Ayo urang ieu buka we. Mimpi buka kumaha? Mana sih orang lupa. Sendiri merangkai hidup syarat makna, namun apa daya Gusti taridoi. Sukma mohon diri membawa sang bocah untuk hilangkan sepi abadi bersama. Kuring nyandi salekal ngapi budak duka Gusti sumaleungiteun pun sendiri merangkai hidup syarat makna, namun apa daya Gusti taridoi. Sukma mohon diri membawa sang bocah untuk hilangkan sepi abadi bersama. Tapi nah, isina tulisan KB ieu mah. Jigana eta aya petunjuk keur urang manggihan si Empu jeung si Bani. Cik orang tinggal yang KB. Budak urang ngiluan ucing sumput nyumputna di musola kosong teras paeh di leuweung. Kali orang geus ninggalian kabeh ieu tulisan. Ieu teh maksudna negaskeun budak urang ngiluan ucing sumput tapi nyumput teh di musola kosong tuluy paeh di leuweung. Jadi budak teh main ucing sumput, nyumput di musola, terus paeh di hutan. Coba. Amun budak eta main ucing sumput, terus anak main ucing sumput, Keren aya hubunganna jeung anak anu nulis di dari eta nu geus paeh. Heeh, jigana manehna emput aya di musola di hutan eta. Nah, ai marane meni mikir teh panjang teuing. Meureun eta mah di hari biasa. Mah mungkin atuh di hari nage aya di dieu. Tapi kesalahna mun arurang mastikeun eta deui. Anu awewe coba kamu salah kosong ke urang jeung kenas ka leuweung yuk. Assalamualaikum. Astagfirullah, pamarana ieu barudak ieu mau kian sakieu. Terus sampai kita pas gede. Sanes kitu abah anu mah melang ih. Pamana tuh aya kieu.
Eta aya siga aya jelema eta di ujung eta tinggal. Oh, bener tambah sih. Aya nama arurang keluar tidinya. Sigana di handap mah eueunas. Euy, jangan eueuh. Tapi nah di leuweung teh mah kosong euy. Sugana aya si Bani di. Coba di dia. Aya. Yuk. Sugana aya di dieu. Coba. Ban. Bani. Ban. Oh, Iya. Ban. Itu, Pak. Ban. Ban. Bani. Ban. Eh, si Bani. Ban. Udah man, kunaon man? Kunaon apa di saya di dieu? Aya di dieu kunaon? Oh, di mana? Di hutan mana di Mana di rumah rumah kosong? Kunaon? Kalau enggak Sok ingat-ingat lah sok. Kunaon? tadi teh orang dek jemput di hutan. Terus Terus ningali aya sosok hideung. Saudara mah enas. urang geus lain sih dari Gua tutupkeun. Terus teh ya kode. Terus dia. ayo sekarang Ayo lagi kemana? yang lain tinggal si Emput Buat di awak. Emput ke Sapangnya ya. Simput orang gimana? Saya sarua aku buat ke Sapangnya. Tinggal ke mana gitu? Anu lagi oke. Gitu. Yo, si Bani bisa panggil lagi. Bani di mana wae asna Bani? Siapa milik nanya, kenapa tentang kabel ieu nya? Tentang musola kosong, di leuweung, jurik budak leutik, terus jurik nu lainan ngaganggu arurang. Urang mah teu apa nanaon Cipung. Tengah bohong, Cak. Di awal di area tadi geus nggambarkeun kejadian anu saacana. Mana kita tadi cicing wae, berarti apa? Mana kayak disebutkeun. Urang apal kabeh. Apal naon Ca, jelaskeun sok. Jadi jurik budak leutik nu kucing nu teh teh adik urang. Baheula adik urang ngumpul di musola kosong. Terus manehna teh nuturkeun penghuni nu aya di dieu. Manehna maot di leuweung. Jadi di hari eta teh indung urang nulis kabeh pas adik urang maot. Urang teh embung ingat-ingat kejadian ieu. Tapi tempat ieu teh ingatkeun kabeh kejadian eta. Yang geus lah kena naon. Tapi nah mana hebat ngomong di awal. Jadi arurang teu cing sumpet di dieu namun kitu mah. Urang sieun. Urang embung arapal maraneh. Kemana ya tadi? Sebelah, saha eta? Asa teh budak abi aya di luar?
gitu cara nama mending orang ayeuna balik ka imah si Ica deui, urang istirahat. Yuk. Astagfirullahaladzim, ieu barudak kemana udah geuning can. Ih, ieu mah meninggalan. Kangen si Ica jeung barudak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ih, geuning kemana we? Ieu teh wayah kieu kali Ui. Ieu mah meninggalan. Biasa ya. Ih, lain kitu ulang mah astagfirullah. So satu nih, tong di omongan lain barudak teh ada cara suka nama istirahat we. Sok atuh ayeuna istirahatnya. Kayak nyarek we. Besok ada Baik, nambah hari. Udah, ayo udah Iya pada awalnya. Balik lah. Oh ini aku. Ini nabi sadaya dari arwah kalanya. Ada anu gaya teh. Nya atunya. Di namanya si Uti namanya. Nuhun. Sing sarangan-sarangannya. Mohon aneh ah. Sok. Nanya nih, kieu nunggu. Assalamualaikum. Salam. Saprapa kejadian teh eta si Kena samanya ayeuna geus langsung sekolah deui. Sama. Nanti keluarga nabi kada pisanan naon. Kamari urang dikirim video ku indung nasi kemas. Anjir disieun ayeuna jadi nu beot ieu. Tah barudak iya teh jadi pelajaran ke urang sadaya urang teh kudu mikir heula ngeunaan hiji hal nu dek urang lakukeun tong samana-mana tiga bahasa eta si Kenas kan geus dipapatahan ku hiji dua jelema mah tong ulin penting geus eta teh kawado deui ka akinina si Ica kumaha teu beunangkar mah tingali jadi nu gelo. NTX Production. Aku si Bani kieu, jojo dihadap geus kieu. Darahnya darah-darahan mah.
Kenceng guys. Lihat jam berapa sekarang? Satu. Tiga. Guys, capek guys.